Ieu tema singkat padat bersinergi dulur sadayana. Bahasana menguatkan ukhuwah Islamiyah melalui peringatan Maulid Nabi. Ieu ngomong-ngomong ukhuwah ibu ngerti kan teu ukhuwah? Ngerti kan teu? Belah dia ngerti kan teu ukhuwah? Kerupuk di kecapan. Jadi ukhuwah teh adalah persaudaraan. Menjaga tali, menjaga asas gotong royong. Innamal mu'minuna ikhwatun. Pastina mukmin jeung mukmin teh adalah dulur, betul? Muslim jeung muslim teh adalah dulur, bener? Sanajan beda pangkat jeung tempat, betul? Mangkana dulur sadayana teu pantes sabarigeun lamun aya tokoh masyarakat, lamun aya jalma nu digugu ku urang pakia-kia, pagirang-girang tampian upedah pilihan naudzubillahi min. Teu kasaha lamun barola nuturkeun benar. Beckham peng mupakat. Urang diparentahkeun ku Allah lewat lisan Kanjeng Rasul supaya alala senada seirama saayunan sebarikola siling asah siling asuh dina ngajalankeun sosial kemasyarakatan benar. Mangkana doa malaikat mah pasti diijabah ku Allah. Yakin kan? Yakin. Doa urang mah doa urang mah buat diijabah buahan. Benar sabar. Kahalangan ku doa ka urang rumah satan teh. Rumah satan teh yo. Rumah sa. Tapi malaikat yakin pasti diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Sok contoh sifatan malaikat dina Al-Qur'an. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ibu malaikat mah la ya'sunallaha ma amarahum, can pernah maksiat, can pernah doraka sakit jeung mata oge Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, balikantah malaikat selalu eksis nurut tunduk patuh kana kabeh perintah Allah. Geus kesimpulanana di mana-mana malaikat ngadoa pasti diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus mati ya. Terus ngagalakan. Saha jenenganana Syekh Jalaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhu. Ayo gerak ada sareng getrukeun geurah ayo. Nah, ini di luar panggung pol gitu dah. Oh, can gitu nya. Panas. Saha jenenganana Syekh Jalaluddin As-Suyuti ngajelaskeun tentang keberkahan bil khusus dina tempat tersebut dibacakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskeun dina kitabna Al-Wasail ala Syarhi Sama'il nu tertulis dina kitab I'anatut Talibin Halaq juz 3 halaman 365. Mana bunyi baikna ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam illa habbatil malaikatu bi ahli dhalikal makan wal mutawwaquna bin nur yakni Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa Qarbail wa Ainailu fa innahum yusalluna liman sababa liqira'ati maulidin nabi. Anu dina tempat tersebut cek Syekh Jalaluddin As-Suyuti quri'a fihi maulidun nabi, dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepak terjang perjuangan dakwah Kanjeng Rasul dibacakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam diperingati jeung dirayakeun kecuali salah satu keberkahanana cek Syekh Jalaluddin As-Suyuti illa habbatil malaikatu bi ahli dalikal makan. Ananging Allah ngutus malaikat pikeun ngulilingan nu dina tempat tersebut dibacakeun maulid Nabi fa innahum yusalluna liman kana sababa. Di antara malaikat anu ku Allah diberi tugas pikeun ngulilingan dina tempat tersebut dibacakeun maulid Nabi hiji malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Qarbail, Ainail. Eta malaikat eta dulur sadayana fa innahum yusalluna liman sakana sababa ay yastaghfiruna mang mentakeun hampura wabil khusus ka masyarakat kampung Simpang Opat umumna ka urang kabeh anu ngahadiranana. Alhamdulillah. Allah batang di Palestina marang.
Genap negara dibom acara. DM-nya ya udah. Pedas ya pedas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azza bil iman bih. والصلاة والسلام على من اتصف بجميع الصفات الكمالية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين يذكرون الله ذكرا كثيرا أما بعد أي بعد الحمد على الله والصلاة على النبي قال عز وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه وصفاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي يوم القيامة حق فمن لم يؤمن بها لم يكن من أهلها وقال في حادث أخرى وددت أني لقيت إخواني قال الصحابة أو ليس نحن إخوانا قال رسول أنتم أصحابي ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني ولذلك قال الشيخ جلال الدين السيوطي في كتابه الوسائل على شرح الشمائل ما من بيت أو مسجد أو محلة قرئ فيه مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلا حفت الملائكة بأهل ذلك المكان والمطوقون بالنور يعني جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وقربائيل وعينائيل فإنهم يصلون لمن كان سببا لقراءة مولد النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وبلغ رسوله وحبيبه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين ولعلنا من العابدين بقلب سليم والحمد لله رب العالمين. Semangat keneh teteh. Mantap. Bapak-bapaknya semangat. Ayo kopi nagara ho. Jadi bayar kopi nage. Jadi kayak kopi. Untayan puji anu lestari urang sanggakeun ka zat Allah Rabbil Izzati. Salawat miwah salam kawilujengan ka paduka alam. Rasul anu pinunjul Nabi anu gumati yang jauh di mata namun selalu dekat di hati kita. Mantap. Beliaulah sang proklamator Islam yang telah sukses membawa umat minal jahiliyah ilal ilmiyah, betul? Minal dhalalah ilal ilmiyah. Beliaulah sang Nabi dan Rasul yang bersifatkan sidik amanah tabligh fatonah. Wasana habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad Sallallahu alaihi Muhammad rahmat sinaran salamna kedua usulan ku Allah dikocar gelontorkeun kepada kula wargina para sahabatna para tabi'in atba tabi'in kalayan pamugia luluberan rahmat sinaran salamna sing diisalkeun dipasihkeun kana urang selaku pengikut setia agamana hatta ya'tiya amrullah amin ya Allah ya rabbal alamin.
Hadratal mukarramin segenap para alimin ulama asatid wal asatidah, baik sahibil qaryah maupun tamu undangan anu tetiasa wiji-wiji simkuring tetiasa nyebatkan alladzina lam adzkur asma'ahum ta'ziman wa takriman lahum. Mudah-mudahan senantiasa ku Allah para guru-guru urang dipasihan umur anu panjang kana yang istiqomah, amin. Ditambah-tambah kasabaran kaistiqomahan pikeun ngadidik ngabikeun urang selaku santri sidareun jamaahna, amin. Ya Allah ya rabbal alamin, Amin. wabil khusus guru simkuring guru urang sadayana al mukarram ka Kiai Mukni anu alhamdulillah sabulan ke tukang menterna sinaran kabeta parantos dokap kana bumi simkuring pikeun silaturahmi wasilah marantena simkuring tiasa calik di dieu. Mudah-mudahan silaturahmi urang sing aya dina panantiungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Salajengna aparatur pemerintah desa anu puji simkuring dihormati desa naon ya? Desa Kertaraharja, Bapak Kepala Desa nyaeta kersana Bapak Haji Ipan Haryanto. Punten anu mana? Tuh. Masya Allah. Kasepan mana ya kira-kira? Iya. Kasepan bupale. Panlurah. Ya punten Panlurah horeng ngaranna saruanya. Dan tetap aya beda na Panlurah mah geus jeung Hajar Aswad, ulama paling antege nyong batu hidung. Aya perbedaan di kedua Panlurah ya punten marah mau dibejakeun ya. Simkuring mah melak jauh dina samak sajang ge asak. Palurah mah melak jauh paling ge dina taun pisan. Insyaallah palurah di dieu mah bager, amin. Ditambah kesuksesanna, amin. Dilancarkeun fisik misina dina ngadidik urang selaku rakyatna, amin. Ya Allah ya Rabbal teristimewa sadayana panitia anu insyaallah digugulukeun ku Bapak Wawannya, Bapak Wawan Setiawan, yang dibantu oleh segenap lapisan masyarakat yang telah bahu-membahu berjerih payah mengorbankan pikiran, tenaga maupun sebagian hartanya demi terlaksananya syiar Islam dina wengi ayeuna. Mudah-mudahan segala pengorbanan kampung Simpang Opat ya khususna umumna sadaya masyarakat mengiring hadiran sing dikabul ku Allah taala, amin. Jadi ganjaran, amin. Biasa dapat terunang kinjaga, amin. Ya Allah ya Rabbal wabil khusus Bapak donatur setempat kersana Bos Herman paling mana jalan manapun. Ayah kayak harap kayak gitu nah. Ayo kena ayah. Nyawer. Bos Ano, Raja Sawer Bos Ano. Wabil khusus Bos urang Bos Herman selaku donatur kampung Simpang Opat, Masya Allah ibu jeung bapak dulur sadayana. Kodo bunga dulur sadayana naon sababna? Di kampung Simpang Opat aya jelema sugih bari jeung bager, betul? Betul. Sebab kesalting alias loba jelema sugih ngan pelit ka dina-dina. Ke Padang. Aya di zaman aya. Mana zaman? Ya nomor hajar pieu. Babak terus. Insyaallah bos ini bakalan agar, amin. Dia pendengar ulama ya parcel disediakan pula sagede luas Pak. Itu bener teh. Tadi lu contoh hormat ya. Para jamaah tamu undangan sadayana umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teka kantun kana Bapak RT, Bapak RW, Abah Gede. Gimana jalan lain? Ayo. Abah Gawon ya, Abah Gawon. Abdi mah punten eta tadi cacahan jeung Abah Gawon di ditu bari ngopi. Abdi mah inget kana cerita Sayyidina Umar bin Khattab. Ari kitu kumaha cerita Sayyidina Umar bin Khattab? Eta Umar bin Khattab dulur sadayana jelema tunggul ka Nabi. Tepeda eta ge kitu. Abah ngomong tamanya. Eta Sayyidina Umar dulur sadayana meme asup Islam kumaha kitu? Ngamusuhan Kangjeng Rasul. Bahkan dengan cara bunuh karena Kangjeng Rasul. Betul. Tapi ia Kangjeng Rasul ngadoakeun kana Sayyidina Umar, ya Allah, kabulkan doa kaula ya Allah. Sebab itu Sayyidina Umar benar gaduh kekuatan fisik jawara disebutna sehingga wal sukses Islam, wal sukses agama Islam lamun tanpa aya bantuan para jawara jalma anu boga kekuatan fisik jeung finansial, betul? Betul. Terus degel-degel ge dipake bener mah endah bae. Endah bae. Betul. Urang doakeun mudah-mudahan sing istiqomah, amin ya Allah ya Rabbal.
Amin. Wabil khusus sadayana dulur-dulur simkuring sakampung simpang obat khususna umumna sadesa Kertara harja. perkara harja di nararaga ngalangkahkeun 2 sampean ngepatkeun 2 pananganna sejak takziman wa takriman li maulidin nabi, mudah-mudahan hajat urang dikabul amin. Boga papelakan mudah-mudahan subur papelakanana amin. Nuker neangan jodoh mudah-mudahan singgera timu jodohna amin. Nuker boga hutang mudah-mudahan geura lunas hutangna amin. Tidak pernah mengingat hutang mah. Masuk enak ya. Iji Lamun lamun leuwih galak ditambahan deui. siap ya. Galak di dieu mah. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat as'adakumullah. Sadaacan insyaallah sikuring ala kadarna ngabewarakeun kana untayan hikmah maulid nabi. Langkung sae ta'adduban wa takriman li maulidihi, urang uluk salam heula ka Kangjeng Rasul siap. Siap. Malah mandar uluk salam urang ditampi ka Rasul kalian dijawab siap. Siap. Mangga simkuring anu ngawitan wabehan lain ketinggalan nurutan siap. Siap. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Safwatullah. Assalamualaikum ya Safwatullah. Ashhadu annaka Assalamualaikum qad ballaghtar risalata wa addaital amanata wa jahadta fi sabilillah haqqa jihadi. Mudah-mudahan uluk salam urang ditampi ku Kangjeng Rasul amin. Nagayan dijauh Kangjeng Rasul amin. Oke urang doakeun bil khusus masyarakat kampung Simpang Obat, mudah-mudahan ku Allah diberi berkah. Umumna urang kabehan anu ingah hadiran, hajat urang dikabul berbarengan dengan perayaan Maulid Nabi. Allah nurunkeun barokah, Allah nurunkeun rahmat amin ya Allah ya rabbal Amin. Ibu sing yakin ieu dina perayaan Maulid Allah turunkeun rahmat yakin tah henteu. Allah turunkeun berkah yakin tah henteu. Yakin. Sebab jelas dibahasakeun ku seorang ulama nu kalintang agung dulur sadayana. Sehingga di kalangan tasawuf beliau bergelar yaitu Sultanul Arifin. Di kalangan ahli fikih ieu ulama nu ieu diberi gelar Imam Syafi'i Asghar. Sahat jenenganana Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Takbir. Iya, terus mati lu ya. Terus ngagalak. Sahat jenenganana Syekh Jalaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhu. Aya gerak kada sareng getrukeun geurah hayo. Nah, ini dulu panggung wal kitu dah. Oh, can kitu nya. Sahat jenenganana Syekh Jalaluddin As-Suyuti ngajelaskeun tentang keberkahan bil khusus dina tempat tersebut dibacakeun Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskeun dina kitabna Al-Wasail ala Syarhi Sama'il nu tertulis dina kitab I'anatul Talibin Halal juz 3 halaman 365. Mana bunyi baikna ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikatu bi ahli dhalikal makan wal mutawwaquna bin nur yakni Jibril wa Mikailu wa Israfilu wa Izrailu wa Qarba'ilu wa Ainailu fa innahum yusalluna liman sababa li qira'ati maulidin nabi. Ngerti tanto ada apa tadi angguk-anggukan kunaon dengar di apa angguk-anggukan kebiasaan ibu-ibu mah lamun magi hiburan sok anggukan sih mah ya. Boleh baca tambang satama gati. Mamin baitin tempate-pate geji imah. Perhatikan Bu, yuk aleh-aleh huludan nih. Awas, perhatikan. Yuk aleh-aleh huludan sebab kabeh kudu mau aleh ah. Sing dia balik mau aleh-aleh dia pasti. Pasti. Naon Bu aleh-aleh naon? Mamin baitin tempate-pate geji imah.
au masjidin atana di masjid kosio di lur sadayana au mahallatin atana dina tempat anu negla anu dina tempat tersebut cek Syekh Jalaluddin As-Suyuti quri'a fihi maulidun nabi dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepak terjang perjuangan dakwah Kangjeng Rasul dibacakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam diperingati jeung dirayakeun kecuali salah satu keberkahanana cek Syekh Jalaluddin As-Suyuti illa habbatil malaikatu bi ahli dalikal makan ananging Allah ngutus malaikat pikeun mulilingan nu dina tempat tersebut dibacakeun maulid Nabi fa innahum yusalluna liman kana sababa di antara malaikat anu ku Allah diberi tugas pikeun mulilingan dina tempat tersebut dibacakeun maulid Nabi hiji malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Qarbail, Ainail eta malaikat eta dulur sadayana fa innahum yusalluna liman sakana sababa ay yastaghfiruna mang mentakeun hampura wabil khusus ka masyarakat kampung Simpang Opat umumna ka urang kabeh anu ngahadiranana alhamdulillah mangkana bohay bo ya urang muludan kudu sumo naon sababna Kanjeng Rasul bege bebelaan teu boga banting tulang ngabelaan saya coba ngabelaan saha urang ngabelaan urang jaya urang moal iman bener moal Islam bener lamun tanpa aya perjuangan sang baginda Nabi besar Muhammad mantap wajar jeung munasabah kesang adu berjubur ibu-ibu artina mah rek syukur ka Allah syukur kana Kangjeng Rasul lantaran wasilah Kangjeng Rasul urang bisa iman jeung Islam alhamdulillah bo heuy disun pakai pamit teh bo bisa kan mangkanya doa malaikat mah pasti diijabah ku Allah yakin kan doa urang mah doa urang mah buat diijabah buahan benar sabar kahalangan ku doa ka urang rumah satan teh rumah satan teh yo tapi malaikat yakin pasti diijabah ku Allah subhanahu wa taala sok contoh sifatan malaikat dina Al-Qur'an la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ibu malaikat mah la ya'sunallaha ma amarahum can pernah maksiat can pernah doraka sakit jeung mata oge Allah wa yaf'aluna ma yu'marun balikantah malaikat selalu eksis nurut tunduk patuh kana kabeh perintah Allah geus kesimpulanana di mana-mana malaikat ngadoa pasti diijabah ku Allah subhanahu geus kesimpulanana nu urang dulur sadayana ganjalan silaturahmi menang parsel ngajingjing dosa kurulu amin ya Allah ya robbal alamin oh iya panitia ampingan jasa ya wow luar biasa panggung dirincun coba ya kembang nusain kali ya nusain coba ya diakutan nusain ya awas cukup kembali ini panitia ya tenda dipasangkan bahkan kalau itu mah emerek kan tuh UMG urut moe kabah untuk salah ke ieu nanggakeun kasumangatan kampung masyarakat kampung Simpang ieu jamaah cek beja yang bener cek teu ge jamaah nu hadir di luar dulu bener tanda ya benar pabalataan di makhluk Allah ya kira-kira kapanitia kaparaban kamu ali ya kaparaban kamu al insyaallah nu ceramah ge kaparaban gitu ya awas kebenaran cuman hes di lagagan Masya Allah tabarakallah dulur sadayana kasumangatan urang dulur sadayana dina peringatan maulid Nabi mudah-mudahan kacape urang ditembongkeun lewat kabunga ngaekspresikeun kabunga urang lewat peringatan maulid Nabi besar Muhammad sing ditampi ku Allah subhanahu wa ta'ala halayan urang dicirian yakin jeung pasti urang beunang saparti Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tema dipasangkeun baca taulah ya tema ya baca mungkin panitia ya kan baca kira saya baca punten ya kabeta punten dulur sadayana abdi mah caramah moal jauh di tema sebab di amanatan gugur abdi nu sepuh jeung anana awas kumaneh lamun jadi tukang caramah nitip abah ulah pajoh pembahasan jeung tema lantaran bisi ngaler ngidul teh mah bisi dor raka kabulu-buluna
Matakan kudu dibaca ya siap. Baca. Memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabtu malam Minggu 13 September 2025 Masehi. Garis nyanggeye 21 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Kampung Simpang Opat, Desa Kertara Harjak, Kecamatan Banjarsari, dengan tema menguatkan ukhuwah Islamiyah melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad. Cara mah diayakeun Muhammad Iqbal Khalili garis nyanggeye Akang Pasir. Bisa nanya, naon sih eta Akang Iqbal Khalili diberikan lakop Akang Pasir hanya tantang. Ya. Tak kenal maka kata sayang maka ada pengorbanan pucuk dicinta ulang pun. Mas sababu bi anni yulaqabu bi hadzal laqab. Naon sababna simkuring dilaqaban bulaqab Akang Pasir? Karena ibu guru sadayana ari habitat asal simkuring asalnya di daerah Jiput menes. Apa ibu? Apa? Eta Jiput daerah Gunung Hasem. Tempatna luhur makanya disebut pasir. Kabeneran simkuring kiwari rumah tangga dimunjul, kunaon simkuring dimunjul. Alhamdulillah nu mantap simkuring dimunjul dulur sadayana wasilah simkuring geuruh bidadari tabersayap ngan sarobah hukum nama bau teh. Doakan mudah-mudahan sing panjang jodoh amin, sing barokah ilmu amin. Ieu tema singkat padat bersinergi dulur sadayana. Bahasana menguatkan ukhuwah Islamiyah melalui peringatan Maulid Nabi. Ieu ngomong-ngomong ukhuwah ibu ngerti kan teu ukhuwah? Ngerti kan teu? Belah dia ngerti kan teu ukhuwah? Kerupuk di kecapan. Jadi ukhuwah teh adalah persaudaraan. Menjaga tali, menjaga asas gotong royong. Sok orang tarik karena dawuh Allah supaya lebih mantap dia pertemuan orang kiwari dulur sadayana. Kaitkan ke orang karena tema dawuh Allah di surat Al-Hujurat ayat 10. Mana bunyi ayatnya? Dengarkan. Allah kali ulang. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ia pidau Allah di surat Al-Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwatun. Pastena mukmin jeung mukmin teh adalah dulur, betul? Muslim jeung muslim teh adalah dulur, benar? Sanajan beda pangkat jeung tempat, betul? Mangkana dulur sadayana teu pantes sabarigeun lamun aya tokoh masyarakat, lamun aya jalma nu digugu ku urang pakia-kia, pakirang-kirang tampian upedah pilihan naudzubillahi min. Teu kasaha lamun barola nuturkeun benar. Bekam peng mupakat. Innamal mu'minuna ikhwatun. Mukmin jeung mukmin teh adalah dulur. Lamun cenah ieu mukmin jeung mukmin teh adalah dulur. Fa aslihu baina akhwaikum. Urang diparentahkeun ku Allah lewat lisan Kanjeng Rasul supaya alalakor senada seirama saayunan separikola siling asah siling asuh dina ngajalankeun sosial kemasyarakatan. Benar? Mangkana sing eling kana keterangan alaikum bi jamaatil muslimin fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Alaikum bi jamaatil muslimin. Orang diberi ultimatum, diberi peringatan, diberi warning. Alaikum bi jamaatil muslimin. Urang teh kudu saayunan, kudu ngaheje nu leutik, kudu bisa ngahargaan ka nu gede, benar? Bener. Nu gede kudu bisa ngajaya ngabina ka nu leutik, bener? Ka ieu muludan moal gagah kabeh nu bodoh ge aya, bener? Bener. Jangan kadang-kadang ieu ngagotong-gotong kursi, kudu ngagotong-gotong teh jangan mana bodoh. Karo. Makanan nu pinter ulah sombong ku ilmu, bener? Urang kabeh ngahiji fa aslihu baina akhwaikum. Kunaon urang diperintahkeun ngahiji dulur sadayana kudu senada saparikola sairama dulur sadayana. Fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Karena serigala hanya akan memangsa domba yang jauh dari kawanannya. Betul? Sallu ala Nabi Muhammad. Urang unggul kieu atuh jalmana beda-beda, benar? Yang orang bisa muludan ku karena persatuan, Bu? Persatuan.
hari persatuan diadakan atas dasar perbedaan, benar? Ya supaya ke hati ya bu. Bu, dulu kan kayak edukasi kayak tadi deh ya. Iya kasih kan mana yang asli pokoknya ya. Bisa hayang ke hati ya. Ya orang bisa kumpul bu karena bersatu. Hari persatuan diadakan atas dasar perbedaan. Ayo pengantin anyar jadi ayah. Pengantin anyar yang paling bari teh pulang ayah. Pengantin anyar, sok berat tanya kena pengantin anyar. Eta pengantin anyar rumah tak ngerem di kamar saminggu. Aku ngajibin perbedaan. Marem. Jak kira-kira lamun pakakas ka saluho kudu ngahiji bener Pak? Bener. Ngerem saminggu di kamar teh kena pengantin anyar. Aku ngajibin perbedaan eta. Geus mangkana ya urang hikmah muludan kudu ngahiji. Masyarakat kudu bisa ngahargaan kana kiai siap. Kiai ge kudu bisa ngajayat kana masyarakat siap. Rakyat kudu bisa taat karena pemerintah geus lagi eta endah siap. Masa rakyat pejabat nage, pemimpin nage kudu bisa ngabina kana rakyatna insyaallah. Pan ieu jalma beda-beda nu muludan Pak. Nu tukang maidoan panitia aya bae. Aya. Mana jalma coba? Nu tukang jadi donatur aya bae. Benar. Kata Bos Herman, Masya Allah, tabarakallah, jeung para donatur saja. Kudu bunga, kudu bagja ya urang. Di kampung Simpang Opat aya jalma sugih bari jeung abdi mah punten eta Bos Herman jeung nu lainna, para dontor nu lainna emut dina kitab An-Ni'matul Kubra Alal Alam fi Maulidi Sayyidi Waladi Adnan. Dirinya aya maqalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Cek Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, man anfaqa dirhaman ala qiraati Maulidir Rasul kana rafiqi fil jannah. Arti tangga. Baju artikeun kaula. Kumaha Bos Herman da ieu mah? Man anfaqa dirhaman sing sajalma nu ngainfaqkeun sadirham. Sabaraha sadirham Bu? Sabaraha sadirham coba? Sadirham eta teu birangan 4.000 perak. Iya contoh dari itu aku ngomong kira mun gede mah benar. Cek Abu Bakar Siddiq man anfaqa dirhaman sing sahajal ma anu nginfaqkeun sedekah hartana dirhaman ulah gede-gede 4.000 perak aku komo lamun loba maka kumaha dulur sadayana kana rafiqi fil jannah. Dipastikan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bakal jadi babaturan kaula di alam surga. Alhamdulillah. Besi teteh, besi kakak, besi para donatur kurang puas. Sok tempo dina kitab Madarijus Su'ud hadis ieu maka. Cek Kanjeng Nabi, man anfaqa dirhaman ala maulidi faka'annama anfaqo jabalan min dhahabin fi sabilillah. Sing sahajalma anu daek infak bekan pembacaan maulid kaula cek Kanjeng Rasul faka'annama anfaqo jabalan min dhahabin fi sabilillah. Maka bedana lir saibarat ngainfaqkeun hartana sagede gunung anu berlapiskan emas fi sabilillah dina jalan Allah. Makanya orang muludan tak kudu semangat betul. Iya Masya Allah muludan geus sumajas mana buktina jalma anu sakieu lobana kabehan boga tujuan anu sama urang rek ngabungkeun maulid Nabi besar Muhammad. Lajukan ngomong sedekah kadang-kadang kieu dulu saya. Eta urang pikiran manusia urang sok aneh. Kana jalma anu rajin sedekah, kana jalma anu rajin infak kunaon cek urang ieu pakaian teu beak-beak bener. Iya pakaian dibikeun tiap mulut. Setiap hari-hari perayaan Islam dibikeun tapi kunaon teu beak-beak. Hapunten. Sedekah mah ulah dihitung ku ilmu matematik mata bieur kana hulu. Dijanjikeun ku Allah bakal langsung dibal. Pasanu yassiruhu lil yusra. Adapun eta ngomongkeun sedekah, ngomongkeun infak kabagi tilu cek guru urang. Hiji aya sedekah ku harta, dua aya sedekah ku tanaga, tilu aya sedekah ku pangabisa alias nu sedekah ku harta cara donatur ulah leutik hate justru kudu optimis langsung ku Allah dibales. Kitu pasanu yassiruhu lil yusra, kontan ku Allah langsung dibales. Alhamdulillah. Nu sedekah ku tanaga ge ulah leutik hate lantaran langsung
Allah dibalas fasaduya siruhulil yusra. Lamun disebut karena simkuring teh amah dulu sadaya atau abdi ge teu disebut teu sabeuna. Naon sababna? Abdi sedekah ku ilmu minangka jauh muncul ka niat silaturahmi bari sedekah ku ilmu abdi teu disebut teu gelisah dulu sadaya. Sebab kunaon? Itu pasaduya sirul yusra kontan ku Allah langsung digantian. Diberi cara mage langsung Allah digantian ya. Betul? Amangna hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat ashadakumullah. Ya orang tua nama kumpul di dia rek nembongkeun mahabbah kana Kangjeng Rasul benar. Betul? Masya Allah tabarakallah dulur sadayana. Mudah-mudahan mahabbah urang ditampi ku Kangjeng Rasul amin ya Allah ya rabbal. Jeung dibalas ku Kangjeng Rasul amin ya Allah ya rabbal. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat ashadakumullah. Bu, Ibu bungah kan ke petinggi wadi. Pak, Bapak bungah ke petinggi wadi. Si yakin dulur sadayana kabungah urang kana maulid nabi, kabungah urang kana poe lahirna nabi, yakin jeung pasti ku Kangjeng Rasul teh bakal dicerian, bahkan urang kabehan bakal menang syafaat. Amin. 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 Naon dasarna? Ibu apal kana Abu Lahab. Naon dasarna dulur sadayana? Eta Abu Lahab. Eta Abu Lahab kafir polokotan laknatullah. Ayo apa kana Abu Lahab iki aya? Aya. Urang mana coba eta? Jaratan apal mah dari situ. Eta Abu Lahab dulu sadayana kafir bolongkotan. Bahkan dicap ku Allah langgeng dina neraka tepira apa tuh orang kota ada tepira ya? Apal kan tuh? Tepira hubungah doang karena lahirna Kangjeng Rasul menang keringanan siksa ti Allah dina poe sani. Tempo di ditu dina kitab Anak Talibin juz 3 Saifat 295 Syekh Muhammad bin Nasir ngarijakeun idza kana hadza kafiran watabat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil isnaini daima yukhafafu anhu lisururi bi ahmada fama zannu bil abdilladhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahida. Abu Lahab laknatullahi alaihi dulur sadayana geus dicap bakal kecelakaan sampai diabadikeun ku Allah dina surat Al-Lahab kumaha tabat yada abi lahabiu ma aghna anhu maluhu wa ma sayasla narudata lahabiu hammalatal aqab fi jidha hablum min. Ya Allah ya Rabbi dulur sadayana Abu Lahab. Eta Abu Lahab adalah uakna Kangjeng Rasul. Ngan tradisi urang Arab mah istilah uak aya ge akhun li abid, akhun li ummin, makanya disebut nama mambae. Ari Abu Lahab adalah kakak dina bapak Kangjeng Rasul jenengan Abdullah bin Abdul Muthalib gaduh kakak Abu Lahab. Geus ieu Kangjeng Rasul kana Abu Lahab pernah KPU. Wah. Eta Abu Lahab kurang kumaha musuhan kana Kangjeng Rasul dulu sadaya. Jauh cerita sebelum ia ketika ia manusia anu mulia anu pating kiwari kurang diperingati poe lahirna dilahirkeun tina rahim anu mulia Siti Aminah radhiyallahu anha ieu berita kelahiran Kangjeng Rasul kadenge hutang kurang Abu Lahab laknatullah saha menyampaikan beritana Suaibah sacenah Suaibah. Eta Suaibah adalah amatna atau nabi bujana Abu Lahab. Ari Abu Lahab nama kafir, ai Suaibah nama is. Ya Abu Lahab, he Abu Lahab. Dulur ibar anjeun cenah Siti Aminah
Aminah radhiyallahu anha parantos kalahirkeun ponakan anjeun jenengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Abu Lahab kadenge berita model kos kieu ngarasa bungah kudu sadayana bungah anu amarwata suka kulantaran bungah cek Abu Lahab he Suaibah kulantaran kaula bungah lantaran ponakan kaula geus lahir disebut ayeuna anjeun ku kaula dimerdekakeun terjadi budak kaula deui dulu sadayana ieu ku gara-gara bung. Maka kumaha singkat cerita ya Abu Lahab Dar. modar bela ka setan. Ngejar teng setan memodar ke. Oh, Bang. Singkat cerita ya Abu Lahab, Abu Lahab setahun kemudian salah satu sahabat Kangjeng Rasul pernah mimpi panggil jeung Abu Lahab, ditanya Abu Lahab. Ya Abu Lahab, Abu Lahab. Laju ke kumaha anjeun teh kieu di dieu jeung Abu Lahab. Sahabat abdi teh disiksa teureun dipek rek ku Allah Subhanahu wa taala beurang jeung peuting disiksa eueuh jang istirahat kajaba setiap poe Senin jeung malam Senin sakali deui kajaba setiap poe Senin jeung malam Senin abdi teh beunang keringanan siksa ti Allah sebab abdi teh pernah ngarasa bungah lantaran lahir Kangjeng Rasul dina poe Senin. Maka cek Syekh Muhammad bin Nasir fama zannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masruran ay masruran bi ahmada wa mata muwahhida komo urang umat Kangjeng Rasul anu iman kana Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam urang diberi umur panjang ku Allah wa mata muwahhida maut dina ayaan iman yakin jeung pasti urang teh bakal asup kana golongan Kangjeng Rasul amin ya Allah ya rabbal Ya Rabbal diberi syafaat amin ya Allah ya rabbal yakin ibu yakin Yakin. Lahab ge kafir bolong kontan atuh kitu bener teh atuh kana urang sanajan tagih orang iman kos kulit bawang Ipis. oh iya Yuni daun awi kakalayangan bae bener kita ngomongin iman banding-banding itu macam-macam Pak iman ada roda pelurahnya eta iman Yazid wa yanqus kategori iman ya Pak Yazid wa yanqus kadang mah naik kadang mah turun kadang mah endah kadang mah teu jadi lamun orang rumah dulu sadayana kadar kualitas iman urang kadang naik kadang turun awas ulah sampai ngelakonan perkara bahkan ulah sampai bercampur jenggeng dengan anu ieu ngarusak memprovokasi kadar kualitas iman orang karena urang khawatir iman orang di situ insya ya kiwari iman orang genaik di dulu sadayana lantaran kunaon kasorot ku cacaang cahaya Kangjeng Rasul. Masya Allah dulu sadayana ya orang bukti bungah karena Kangjeng Rasul ibu bogoh karena Kangjeng Rasul bogoh lalu bogoh orang karena Kangjeng Rasul yakin pasti dibalas yakin tamual mahabbah orang rindu orang karena Kangjeng Rasul dibalas yakin awas punten supaya tambah keimanan orang kieu dulu sadayana aya jalma ngaran jae bogoh kana sarguna ngaran sarguna di dia ini geungeula teh sabeudeng doang ieu jae bogoh kana sarguna Turos, apa buat nanti itu? Ayo tidak diketemu, makan tuh dirasa, bu. Jadi ibu-ibu kayak ini diketemu baik. Siapa bukan asal guna? Bobo, nanti tuh dirasa. Tapi lama tak kiri, siapa bukan asal guna? Aduh lagi. Waduh, ya jangan kena asal guna kabung gulungan. Apa kan kabung gulungan? Kamalinaan kabung gulungan, kan asal guna. Masya Allah, kabung. Kada dadalekeun, dale kararas asa beungeut sarpuna. Dale tai kebo nampuyang ada asa biti sarpuna. Kabayang-bayang we beungeut sarpuna. Halis mogiler paenya hidungnya seukeut bentuk cacak. Pipina buung-buung ditempel make sarung beureum teh we kan pengaranna. Hah? Sarung beureum teh waktu bakti di dieu ya. Gak ada endong sapotong ya Allah penting jadi buah impian berang asa ucap-ucap dina bulu mata ku geulis ieu sarpuna jae bogoh pangalinan kana sarpuna betul ngan pertanyaan dulu sadaya pertanyaan apakah ieu bogoh jae kana sarpuna ku si sarpuna bakal dibales belum tentu karena sarpuna mah boga kabogoh bahkan rek nikah jeung calon ngaranna si bagus nih teh
provokasi gitu. Tapi apakah ia cinta jaek karena bakar? Karena sarpunah pun bakal dibalas? Belum tentu. Karena si sarpunah mah boga kabogoh aran si bakar. Nah iyalah cek Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Allah deui perkara anu paling pahit paling peuheun kajaba berharap kana manusia bener. Tapi bogohna urang kana Kangjeng Rasul, mahabbahna urang kana Kangjeng Rasul dulur sadayana, yakin urang pasti bakal dibalas. Mana buktina? Kangjeng Rasul anu nyarioskeun. Mana cek Kangjeng Rasul? Waditu anni laqaitu ikhwani qala sahabah aw laisa nahnu ikhwana qala Rasul antum ashabi walakin ikhwani alladziina amanu bi wa lam yarawni. Hari tanda kita tadi bahasa naon? Ganti eta bahasa Arab dulu sadaya. Bahasa Inggris mah ona barang mau babari. Atau abdi GK sumpah bisa bahasa Inggris babari. Di mah kita mau cek Inggris penting ada syariat ya. Good morning selamat. Good night selamat. Good day selamat. Good bubar. Ayo wajah. Ya Allah tabarakallah. Ada tadarus saya kumaha. Ieu Kangjeng Rasul manusia anu kurang diperingati ayeuna yakin pasti bakal malas karena cinta urang. Sebab jeung Kangjeng Rasul waditu anni laqaitu ikhwani. Abdi teh sangat rindu ikhwani kana dulur-dulur kaula. Ieu sahabat ngadenge Kangjeng Rasul nyarios model pas ieu tina diupat nangtung dulu sadaya. Ya Rasulullah, aulaisa nahnu ikhwana. Bukankah kami teh adalah dulur-dulur anjeun? Sebab kami senantiasa maturan anjeun dakwah, maturan anjeun hijrah, selalu ku kami dibantuan baik peuheur amis ku kami dibantuan dakwah anjeun wa Rasulullah. Kumaha Kangjeng Rasul dulu sadayana, ya sahabat antum ashabi, anjeun teh adalah sahabat kaula. Sumuhun pangbantos anjeun katampi ku kaula. Ngan punten antum ashabi, anjeun mah adalah sahabat kaula. Walakin ikhwani, tetapi nak cek Kangjeng Rasul dulur-dulur kaulah mah alladzina amanu adalah jalma-jalma anu arariman walam yarone anu sing padahal can pernah nempok kana kaula. Alhamdulillah. Yo urang kudu sadayana can pernah panggih jeung Kangjeng Rasul. Bahkan aja boroning panggih pun teu ngimpi ge ngimpi. Buah pernah buah henteu urang simpak obat ngimpi panggih jeung Rasul. Pernah tante ibu? Ayo jawab pernah tante. Apa pernah tante? Oh sih ibu potongan anak ngimpi jeung Rasul eueuh. Oh bukan model ieu tukang nyerekanan salah ieu. Atuh kumaha pun gableug polo, jang urang rek uludan. Nya parsel kudu 100. Alumbu begu maneh. Masya Allah, kurang saja manjing Kangjeng Rasul. Urang can pernah mimpi panggih jeung Kangjeng Rasul, tapi urang iman betul. Maka urang anu dirindukeun ku Kangjeng Rasul. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, bahkan aya siiran menurut sadayana. Ieu siiran qasidah Mesir. Anu ngajelaskeun eueuh deui rangkaian kata pikeun ngajelaskeun pikeun ngabuktikeun cinta kana Kangjeng Rasul. Karena kitu sadayana ya. Hei bo. Cinta mah lain diucapkeun tapi dibukti. Sakali deui, cinta mah lain diucapkeun tapi dibukti. Jajal teteh di paraban cinta ku salaki sebeuh ka moal. Sebeuh ka moal. Atuh moal. Makana di qasidah Mesir dulu sadayana ai siiran kieu ya sok dilantunkeun ku para qari disebutna ngaranna teh shalawat al-kiram limadahihi madza aqul bacaan cing bae ai maqal Allah wala bismillah hayya dah Pokoknya, awas. Qasidah Mesir bu, potongan selawat al-kiram nggambarkeun kumaha carana lisan geus kaku pikeun ngalung Kangjeng Rasul. Kieu. Awas kudu siap ketika kitu beres dibaca sambut zikir Allah sing kompak siap. Limadahi madza
Kepekir ba? Lanjut. Panitia. Baterai. Kopi. Allah. Oh, jangan. Anggap baik iklan sound system punya. Awas. Limadahim madza aqul. Limadahim madza aqul. Benar tanto. Ini mana jongkori tadi? Apa jauh? Oh, dengan Pak. Jauh. Cuman enak boga ilmu na iya. Nanon ge kudu sesuai porsi. Lima dihi maga akun. Lima dihi pikeun ngalem Kanjeng Rasul cek ulama. Maga akun naon atuh anu kudu diucapkeun ku urang, betul? Sebab lisan urang mah loba dorak loba kotor masakan teh. Lisan urang mah loba doraka. Loba ngomongkeun batur. Hate urang kadang-kadang ngancik penyakit hate bulur sadayana. Iri, dengki, hasud, namimah, hubu dunya, hubu riasah, hiddu jeung lain sajabana. Maka cek ulama limadhihi maga akul, lisan urang anu kotor teu pantes teu parigel pikeun ngalem Kangjeng Rasul. Ya lisan urang mah pinuh kodara benar. Ngomongkeun batur atuh sapoe teu ngomongkeun batur bangsa ieu mah bu teh atuh sariawan doang. Atau lain kajaro pun tadi lucu lagi kan itu tuh. Aku udah kajaronya, terus ikut cair ya urusannya ya tadi. Sudah salah paham kajaro ya. Masya Allah, tabarakallah, ya matang sih lo kai ke kamar. Orang tadi sekarang sok ngomongkan mbak, ngomongkan bangsa ibu-ibu nok kondangan. Pan ayatnya dia omongan naik. Ini mah pada orang nabe ya. Tema situ ngomong kan ada una. Tema situ teh. Kamu cuma tanya sakitnya. Ayeuna ini mah pada orang nabe hari gitu guna laukna teulas. Tuh itu ngarasa ieu. Teulas tidak ongkos. Lebah isukanana teh ondangan atuh aya bae ngomongna palurah eta. Ari keur kamari mah laukna teulas alhamdulillah turip laukna pungkil mundel pungkil aya bae kan diomongan. Pada urang nabe nyari kituna eta panganten kudu terada petot. Heueuh nya ditempal dona geus dipake ti heula cenah. Benar? Masya Allah tabarakallah. Nah, limadhihi maga akul pikeun ngalem Kangjeng Rasul. Maga akul naon atuh anu kudu diucapkeun ku urang. Sebab lisan urang mah kotor, maka urang mah tinggal macakeun bait-bait sairan-sairan kalam-kalam pujian anu parantos dikarang ku para ulama anu yakin dulu sadayana lisana bersih, hatena ge bersih. Urang hatur nuhun kana Syekh Ja'far Al-Barjanji anu parantos ngarang Maulid Al-Barjanji. Betul? Urang hatur nuhun kana Habib Ali Al-Habsyi anu parantos ngarang Maulid Simkuduror. Oge urang hatur nuhun kana Syekh Abdul Rahman anu parantos ngarang Maulid Ad-Dibai. Oge urang hatur nuhun kana Habib Umar Al-Hafid Hadramaut Yaman anu parantos ngarang Maulid Diaul Lamid. Urang mah ngeunaheun tinggal mah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bu, awas ibu,
sing rarepeh sing tetep istiqomah caling di tempat masing-masing siap lantaran orang rek mahabbah kana Kangjeng Rasul benar rek balik wayana ceceng hala di tempat siap lantaran naudzubillah bisi tekalabatkeun mahabbah kana Kangjeng Rasul lamun urang ngahadireun maulid dengan ukur sapotong karena ke ganjaran dengan sapotong doang siap takbir 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 sallu ala nabi Muhammad hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat asyhadu sing repe sing istiqomah karena Kangjeng Rasul ngabelaan orang umat insya awas yang kurang mulu dan kudu aya asar naon cenah kudu aya oleh-oleh kudu aya hikmah supaya leuwih mantep urang tarik kana dawuh Allah surat Al-Ahzab ayat 21 bidau Allah dina surat Al-Ahzab laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira al-makna Allahu a'lam rasul laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah aya masa di ayat belah mana diukna iya ayat iya di mimitian kedua parabot taukid pertama lam ibtida kedua qad li tahqiq lamun qad nempel kana fil madi meda tu tahqiqil wuqu alias isbatul wuqu netepkeun kana perkara pasti bakal kumibana benar laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah bukti jasa tembong dina diri Kangjeng Rasul uswatun hasanah suri tauladan anu bagus mangkana manusia anu penting kiwari kurang diperingati poe lahirna adalah sosok suri tauladan anu nyaan mere cacang kana urang insya Allah. Pertanyaan dulu sadayana saha bae jalmana anu parantos mampu ngajadikeun Kangjeng Rasul sebagai uswah suri tauladan termasuk saha bae jalmana anu parantos ngajadikeun Rasul sebagai suri tauladan ngandung hikmah nuntun magahkeun jadi pedoman cacang di dunia dugi ka akhirat hiji liman kana yarjullaha jalma anu gede rojana ka Allah subhanahu wa ta'ala ari bukti jalma anu ngaharepkeun rahmat Allah adalah ibadah ari ibadah guru sadayana aya parentah aya larangan sebab ibadah syariat teh artina diadakeun atas dasar jalbil masalih dan ilmu fasid nari kamaslahatan nolak kamafsadat geus artina ketika urang ngajalankeun syariat ieu jadi bukti kana mahabbah kana Kangjeng Rasul mana salah satu jalan ibadah kata Nabi syariat salatna istiqomah siap ngajina istiqomah insya punten bu ya jadi dia ngaji rutin malam naon ya ngaji rutinitas malam naon bae naon ayo bapak-bapak ngaji rutinitas bae naon coba semuanya rek naos eta ngaji rutinitas pinuh taun teh jalma benar masyaallah raraja hebat si mah obat ya tapi orang teh kudu rumasak kudu sadayana urang diparentahkeun pikeun ngajalankeun syariat sebagai bukti mahabbah kana Kangjeng Rasul sareng jelema sebagai bukti nunggeus bisa ngajadikeun Rasul sebagai uswah kadang-kadang urang mah loba api-apian benar karena agama mah urang mah api-api pura-pura bae urang mah padahal teh ganjaran gede jasa tapi jajal kira-kira dulur sadayana aya DKM di dieu cos bae nyolokkeun cocolok kana abdi pengumuman kasadayana masyarakat kampung Simpang 4 ulah poho penting kieu pengajian rutin wayahna kudu halaladir kumaha tangga jawabna kami ge nyaho ngan sakitu doang aku ngaji mah henteu disamper ke babatna teh hayu ngaji aduh diri cangkeng aya we aya sana minggu harap disamper ke babatna teh hayu gara ngaji di hulu hayu gara ngaji harnak tapi jajal kira-kira punten pak teh bejakeun ta ulah mun dibejakeun marah ta moal bener walaupun moal tapi jajal kalurah ngirim utusan kana RT teh bejakeun ka masyarakat kampung Simpang 4 isukan kumpul di balai desa lantaran aya pembagian raskin sapoe saimah kabagian 500 meter eta nu nyeri hulu nyeri cangkeng adadak cago dulu sadaya benar hebat tayu pak sarwa bae di bedas citara gitu ieu urang ngomong-ngomong zaang tuh
sembah Nabi ku ngomong boboh karena Kanjeng Rasul bener. Tapi buktinya orang teh sok ngarumpahan sok ngarasulah karena syare. Orang ngomong-ngomong hayang salamet tapi guna urang teh ngalakonan perkara nu mantap nyelametkeun urang. Urang eta sibuk mapaesan lahiriah, sibuk urusan lahiriah, urusan batiniah ditinggalkeun bener. Ibu-ibu podang dapat gelis-gelis. Cuman geuring mah jangan herangkeun banget teh nanti ngaranna Skincare. hah? Skincare. Fresh Aspal. hah? Skincare. Fresh hah? Skincare. Oh, abang naon? Bukan udah Apa lagi? skincare. Punten guru sadaya. Eta urang sibuk beli skincare. Hartina mah jangan glowing. Glowing. Jangan herangkeun banget hen kutu pat nyoretan kutu. Herang. Kasorot ke mana tring bedong seng kasorot ke mana urang eta sibuk urusan lahirah rek ibu bela lagi sawah itu baju mah nu mahal kurang dibawa bener peci segala macam diayakeun samping nu mahal dibeli kembali urang terus sadayana tapi kunaon urusan hati urang kaledor bae terus sadayana lamun cenah urang ieu hayang salamet ngandalkeun salat nu masak salat urang mah loba kasesa bener seksa ngomongkeun batur lamun urang teu buludan deuk di mana urang salamet bener lamun urang teu antusias berkorban lewat buludan rek di mana urang jangan salamet nah mangkana cek Kanjeng Rasul anjeun wahai umat mun hayang salamet gerak buludan tembongkeun rasa kabunga tembongkeun rasa syukur lantaran kaula adalah sayyidi waladi Adam bahkan kaula cek Kanjeng Rasul bakal nyapatan anjeun ketika usapat kajabat ti kaula sallu ala nabi Muhammad liman kana yarjullah jalma anu pantos mampu ngajadikeun Rasul sebagai uswah adalah jalma anu ngarep-ngarep kana rahmat Allah. Larangan agama ku urang jauhan insya Allah. Awas. Kula masuk di deketan larangan. Oh, ieu panyakit urang aya. Larangan awewe. Rumah sak. Larangan awewe kakak. Acang leungat. Eta larangan kudu dijauhan ku urang bener. Kunaon eta larangan kudu dijauhan lantaran aya mafsa. Mana larangan Allah geus termaktub di Al-Qur'an bahkan haram lagi secara nas Al-Qur'an. Bejakeun taula. Arah tamual, undung tamual. Riba. Tuh, sumpah nasabah. Oh, sing disini kok nanya sebenarnya. Eta riba geus haram secara nas Al-Qur'an. Dilarang ku Allah jeung Rasul. Masalah eta riba macam-macam. Aya riba fadl, aya riba kir, ngan panjang teh urang bas riba kiron. Riba anu aya gantar pakai hubungan kana akad ngaran akad utang piutang. Aya kaidah nu ngomongkeun teh dulu sadaya. Perhatikeun, awas ulah balali. Siap? Kadang gaya paling 5 menit deui. Aya kaidah ngomongkeun gaya. Kullu qardin jaronat an fahuwa riba. Setiap akad utang piutang jaronat anu narik kamanfaatan nguntungkeun kana sapihak ngarugikeun kana pihak sejen fahuwa riba eta teh riba. Aya jelema nu keur kasusahan datang kana Mahaji. Mahaji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mahaji aya naon? Kan biasa lagi Mahaji makan kitu kintring ngomongna. Jaboga duit iya. Benar. Mahaji cenah tulungan di kelari kitu. Salah tinggal umbu bedek mah dong di pangdungkung teu gawe teu naon mangkana ieu anak kudu sakola biayaan maksudna datang ka dieu dan ngawutang duit ulah gede-gede Mahaji 1 juta bae mangga cek Mahaji teh dulu sadayana ngan kumaneh kudu mayar 1 juta 500 1 juta na hutang 500 ribu awas ketahar beda masalah lamun kieu dulu sadayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh Haji mohon ayeuna mugo nama Teh Haji abdi tulungan ka dieu. Masyaallah abdi keur kasusahan, keur kamusibahan dari kitu. Ieu anak beaan di sekolah, anak keur masantren minta kiriman mugo nama tu abdi keur ngautang duit atuh mangga Teh Hajina ka jelema bagus. Ja Teh Haji tadi Mama Haji, terima Teh Haji. Atuh geus sabar duit nginjem duitna. Ulah seueur-seueur Teh Haji 1 juta bae. Oh mangga. Teu disyaratkeun pikeun ngaleuwihan. Menang sabulan itu ngutang duit balik deui ka dinya janji
Assalamualaikum Teh Haji. Waalaikumsalam. Muguh nama abdi kadi arek nyambungkeun perjanjian abdi ieu hutang abdi 1 juta lantaran atuh Teh Haji geus nganolongan abdi ketika abdi kasusahan ieu hutang abdi 1 juta ieu leuwihna ti abdi 10 juta. Atuh endah eta mahal ngan di mana Kak? Boga hutang 1 juta ngaluit 10 juta ya Allah. Sanajan sugih gede ya Allah boga hutang 1 juta ngaluit 10 juta. Balik dari limang kana yarjullah perintah Allah ke urang lakonan larangan Allah larangan Allah ke urang jauh ieu bukti mahabbah kana Kangjeng Rasul insya kedua wal yaumal akhir bukti ieu manusia parantos ngajadikeun Rasul sebagai uswah suri tauladan adalah manusia anu mempersiapkan amal di akhirat ieu urang kabehan bakal mah punten eta maot sugan abdi mah tujang aki-aki bae. Heeh, jabuk nang geus pantes geus put. Kulit nang geus pe. Sugan abdi mah jeung aki-aki bae. Aki-aki teu ngarah geus kieu. Horengan mah eta maot urus sadayana nu ngorageh ka bage. Eta maot lain nu geus gubrak bae ka alam dunia di jero beuteung ge ka bage. Teu naon ieu urang kieu. Allah deui nu dibawa, pangkat moal dibawa, jabatan moal dibawa, duit moal dibawa. Nu dibawa ka akhirat mah adalah amal ibadah. Salah satu amal ibadah teh adalah tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, sedekah infak fisabilillah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya urang kabehan bakal mah sugan abdi mah ka eta maot kumaha huruf abjad we palurah. Teu baheula. Di sekolah di madrasah sugan abdi moh eta maot kumaha alfabet teh abjad ABCD. Oh lamun cenah ieu maot kumaha huruf abjad teh ABCD nu di dieu ngaranna A ieu pasti panggelaan. Asep Ahmad terus Anda tuh Anda belum beruntung laju beta kadina ampura ka beta contoh ieu mah laju pan abdi jeung palurah ih mimitin pertengahan berarti nu untung Jamal terakhir ieu suara kita mau kitu lah horengan mamot mah teu kituan benar wow kabagian kumaha makanya cek Kangjeng Rasul pan dipupuskeun dina umur 63 tahun akmaru ummati ma baina sittina ila sab'in wa qalilun man yatajawazu ala dzalik ieu mun diartikeun we ulah para rundung ieu awas akmaru ummati ari mang pirang-pirang umur umat kaula cek Kangjeng Rasul ma baina sittina ila sab'in aya dina kisaran 60 sampai 70 tahun wa qalilun man yatajawazu ala dzalik saeutik jasa umur umat kaula nu ngarewatan umur 70 tahun andai kata cek Kangjeng Rasul aya umur umat kaula nu ngarewatan umur 70 tahun eta ngaranna bonus supaya tobat ke Allah Subhanahu geus teu pantes teu parigel lam aing umur 70 tahun mantingkeun tare dikubut ku malaikat awas bah mau tanya abah bae itu kami ge kabage ya nu ngora bener Masya Allah kurang sibuk budak-budak dunia akhirat dipanderikeun anu sing padahal mah memeh urang asup ka alam akhirat urang kudu transit heula di alam kubur nan cenah di alam kubur eta alam kubur megatkeun kana sakabeh nikmat dunia benar tuh tampo dina kitab kitu nan ngaranna kitab Nasional Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani ya man bidunyahu istaghal qad gharahu أولم يزال في غفلة حتى دنا منه الأجل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل اصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل جلما كتم sari sibuk teu aya tungtungan padahal maot ngantosan maot datang teu bebeja pakuburan wadah aman salobar ku
ajal urang kabehan bakal Masya Allah tabarakallah. Maka cek Syekh Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu, araftum annal mauta haqqun, urang kabehan apal terus sepuh teu ngorakna teu pinter teu bodohna annal mauta haqqun, bahwa maut teh adalah perkara anu hak anu pasti bakal tulibana tapi pertanyaan hanjakal sarebu hanjakal falam yastaqbil haqquna urang teu mempersiapkan amal akhir. Mana amal akhirat? Istiqomah ngaji amal akhirat, semangat muludan amal akhirat, laju ngahargaan pamajikan karena salaki amal akhirat, salaki tanggung jawab karena pamajikan amal loba cara jeung tarekah ketika hati urang ikhlas jadi amal pi akhirat. Pamajikan kudu ngahargaan karena salaki, dekasaha teteh ngahargaan hajabat karena salaki teteh, sebab ridho Allah ridho zauji, ridho Allah berhubungan pakait karena ridho salaki. Ada yang ikut teteh? Aku bapak juga langsung dipemenangkan, betul bo? Ulah serumeh lalaki, petang-petang peteng, ngerasa paling pemimpin keluarga. Kudu mere contoh sopan dina basa indak tanduk paripot. Mangkana lamun kakak minta haji karena pamajikan karena pamajikan kakak minimal geus sakoyang rek berangkat ngaji. Cocok bu, cocok tante. Kudu silih hargaan pamajikan, hargaan salagi ge kudu hargaan karena pamajikan. Makanya cikang jeung Rasul baiti jannati, rumahku adalah surgaku, rumah tanggaku adalah jalan menuju surgaku. Kunaon Kangjeng Rasul sebagai imam karena tos mampu jadi imam mere contoh nu baik pikeun makmumna bener. Oke, makmumna istri Kangjeng Rasul pantos jadi makmum anu baik, takdim iktida kana laku lampah tindak tanduk paripolah Kangjeng Rasul. Rasul mah makin kebel rumah tanggana dulu sadayana, makin romantis jeung harmonis dina hubungan anak. Makanya ya hikmah buludan, mudah-mudahan urang teh panjang jodoh, rumah tangga makin kebal makin romantis jeung harmonis. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tah wal yaumal akhirah, bukti nu kadua jalma nu parantos mampu ngajadikeun Rasul sebagai uswah adalah jalma anu mempersiapkan amal akhirat alias memprioritaskeun mutamakan amal akhirat. Lain urang butuh kana dunia misalnya, urang butuh kana dunia, tapi dunia kudu ikhtiaran ku urang, dunia kudu kasaban ku urang, niatkeun pikeun ibadah, maka iyalah pasti bakal katimu insyaallah. Terakhir wa zakarallaha katsira, jalma anu parantos mampu ngajadikeun Rasul sebagai uswah adalah jalma nu loba eling ka Gusti Allah. Coba rek nanya ka ibu coba jawab jujur Bu siap? Siap Bu? Ulah bohong jangan dusta di antara kita. Ibu kiwari ibu ditanya ku kula ieu. Ibu leuwih eling keneh kana Allah apa eling keneh kana parsel? Jawab jujur langsung tersengir. Oh, naon kana Allah. Jujur we sih, Bu. Leuwih eling kana Allah apa leuwih eling kana parsel ya? Parcel, lapar. Atuh mana pikiran parsel teh naon? Cai kamu geus pasti aya jatahna. Atuh capek-capek hulu niat hulu mikiran kerja geus pasti. Pasti. Ja abdi ge bakal teu dari si jeung teu geuning saya. Nan masalah atuh geus pasti ieu meunangna kitu. Aku Allah walau menuju lebih bukan memenang kan. Wa dzakarallaha katsira. Jalma anu parantos mampu hadirkeun Rasul sebagai uswah suri tauladan, sebagai bukti tindak tanduk paripurna tur kala lampah Kangjeng Rasul. Wa dzakarallaha katsira, loba eling ka Gusti, di sawah eling ka Allah, di pengajian eling ka Allah. Pan kadang-kadang kan urang bade pengajian loba eling ka Allah pan yeun didorakeun ka di dosa bae bener. Benar? Benar. Ini apa? Sering sikut. Ayo baik didoakan orang. Taki lagi itu guys juga. Iya dosa orang. Nuletik ya nuletik. Awas. Kapulukan ku hikmah ayat dan modit Nabi besar Muhammad. Sebab jelas fakirlah hikmah. Nah, selain orang dicirian ku Kangjeng Rasul, selain orang dihamburan ku Kangjeng Rasul, oke teh orang teh dihamburan tina dosa-dosa anu leutik, malah mandar orang benang pembedaan syafaat Nabi baginda Nabi besar Muhammad. Hadirin muslimin wal hadirat kaum muslimat as'adakumullah. Mudah-mudahan anu kasalat
diberi berkah Kenyangan ilmu mudah-mudahan atau sukses ilmuna kenyangan jodoh mudah mesingkimu jodohna nuker papelakan diberi sumur papelakan anak ulang kabehan sendiri ke umat pilihan baginda Nabi Muhammad anu beresina ulang kini pembela seperti Utsman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat as'adakumullah mung sakitu panginten sendiri biasa kita behatur khutbah sofa wa kadar candak nu bagus diceun anu goreng wabillahi taufiq wal hidayah summa salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tersirat dan tadi menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Mohon makasih adalah disampaikan oleh Ibu Keda Mahbub yang Muhammad Ibn Khalili